hampurana nedak kembar hampurana dipirik parawiyaga kerenyak Kang Asep dampak teh andel rusengah ngawirah mana testuras kakupina saluyu jeung pribadina saluyu mah jeung pribadina Bendung situ walungan mah Cipadang Maya walaupun ku sakitu masalah abdi hampura Ibu Nancy bingah amarwata suta bingah kagiri-giri bingah amarwata suta bingah kagiri-giri yang ngotipati jagat nata bingah sakalangkung yen gawe para dewa sadayana teu aya bancang pakewuh mulus banglus rapih kaayaanana teu aya cawadeun sakedik oge Kakang Panjenrada adi geningan ieu Raden Jabang Tutuka parantos ngawujud tur dewasa salirana tapi gening daya rohan adi nyangahkeun deui ka salira sagala rupina bobot pangayon timang traju abot enteng ngadi salira panjenengan nyangahkeun adiku urung nampi Kang timala ia Madipati Bulan Pangresa nyangakeun payus dina waktu ayeuna anjeun narima layang pangajen anu saluhur-luhurna nampi anugerah tanda penghargaan ya Madipati matur nuwun sukses pagawean teh ya Madipati leres nyangakeun ieu parantos ngawujud Raden Jabang Tutuka dina larasan dieu ka para dewa sadayana mangga cing rapih ngajajar merbayaksa
sararika pikeun merdih kana asihna Gusti menta kana murahna nu kagungan sadayana disuhunkeun ngadoa mantengkeun emutan kanu kagungan tur husu supaya ieu roh budak jabang tutuka dipulangkeun deui kana ieu wujudna kalayan kodrat irodat anjeunna kalayan pitulung anjeunna kalayan ridho oge izin anjeunna tekantun rahmat anjeunna barokah anjeunna da urang mah teu daya teu upaya dayana upayana teu ngaboga-boga lintang ti urang mantengkeun frekuensi kasucian supaya eta rohna tiasa mulang deui kana ieu wujud anu parantos sagede kieu leres mangga Akang Panjin rada kulan mangga urang sami-sami bersihkeun manah urang ngadoa mangga sadayana para dewa menekung kanu maha agung mujabrata kahyang maha sukma kalayan nyebat asmana Allah nu kagungan sifat murah sifat asih murahna di alam nyata asihna di alam gaib sangkan sapa munut ginuluran sapa najatina kanan ati putih cahaya herang nu herang sabda ning Allah kurung mansur ing datulah Gusti neda papadang ati nu ngadegna tungtung ati hurung tanding damar hurung mon corong tanding sarengenge kadia bulan tanggal 14 caang padang narawangan gedong ruket tali rasa panganeg pangancing rasa para baik kemang kastori sengitna angin-anginan menekung kanu maha agung mujabrata kahyang maha sukma ngange ilmu sarining gampang sangkarna dewa parosa sang kalamenta kalamenti sang kalamenta kala entigara sang kala kala ruwatan pangruatan dasamala jumeneng waringin sungsang angan siksari ning gampang saniat-niate gampang saniat-niate gampang sapolah-polahe gampang sakarep-karepe bae tulaksari sapudenda ing Batara tulaksari sapudenda ing Batara ing Batara sapa munut kinuluran sapa najatina kanan sabadana sadayana ngadoa sasarengan atuh moal heseun kersana pangeran ngajabah ka makhlukna asake yang tang tuparang ieu nyawana jabang tutuka lumebet deui kana ieu wujud anu parantos dicitak lilir yang merbangun kayang impen sare
lilir yang merbangun kayang impen sare ngalinuran Kakang Panjin rada amuing kucap kicep aduh ngarenghap ya Madipati tinggali bagja nuhun Gusti Jabang tutuka geralugai cu nah gening sorakna imbang we jeung wujudna ieu budak geus gede kieu uluh ibu hoyong ka ibu eyang bagja teuing ke dijajabkeun kasep nasaha ibu hidup teh Kangjeng Ibu Ratu Pringgandani Ibu Ratu Aribi tu geuning Kang nya ingetan nage ingetan budak laras jelas Bapak hidup saha Kangjeng Rama Bima benar Paman Arjuna mana yang aya di luar Mang Cepot aya Mang Dawala aya Abah Semar aya ya bener we elinganana heueuh bagja para dewa nepi ka lola naon budak hirup deui di leungeun sorana beda jadi gede kitu handaruan euy waduh ngegerung dulu itu meni euneur ka mana-mana bieu dewe ke kenunutan jadi nyaring sok geralugai atuh kasep kunaon pangna hidup maot tadi dicetrok ku orai gede eyang naga persona ayeuna hidup geus sagede coba hudang bujeng hingga kang hudang teu tiasa ngutekeun curug-curug acan aduh Kakang Panji berateun atuda teu saimbang curugna ge meureun sakinta leuwin mah aduh kumaha Kang nyangakeun adi atuh upami urang sadayana tegakeun bae kalayan menta karidoan para dewa yen dina waktu ayeuna rek aya dewa anu dimutasikeun ti sawarga nyangakeun nah kasanggupan para dewa mun aya dimutasikeun ti sawarga daek dipinahkeun gawe mangga nuhu ieu demi kasalamatan sararea demi katengtreman muga luntur kolbu jemar manah nyaeta ahlina anu dina widangna pisan bajingiring dewa bajingiring jeung dewa tapak nenggala oge widadari saurang anu geus jadi ahli nyaeta pikeun ngatur ieu budak di jerona pangdenge paningali jeung sajabana widadari Dewi Sapta Pangrungu bajingiring jeung tapak nenggala di haturanan linggih kawidadari Sapta Pangrungu oge bajingiring tapak nenggala di haturanan linggih ku pangarsa hyang motivasi
tapi nama ngaturkeun semah baktus konyuk panjenengan kaula nun sabta pangrungu ditarima kahonyuk kasepuhan nuhun sabta pangrungu sanaos kaula bajing ngiring kaula tapak nengalan ditarima mental luntur kolbu jemar mana sabta pangrungu geus jadi ahli dina ieu widang wayahna pangaturkeun pangdengena ieu jabang tutuka hidup anu kudu ngabantukeun ieu teh keur kasalamatan sararea sabab urang menang ancaman ti Bima lamun kumaha onam ieu budak tetela urang teh bakal kudua kutilu menang wiwirang jeung menang bebenu teh tapi nama kaula nun maksudna dek dimutasikeun we ti sawarga anjeun kudungan sik dina wujud Gatot Kaca ngatur sagala rupana di jero dah ujug sumangga kaula nun bujeng hingga ka perut marganing tanaga larapati kasangakeun kaula pikeun ngantur panca indra ieu murangkali sakitu bantuan naon rupaha kabingung kasusahna ieu budak teh cing lansar dina sagala rupana hartina dewasa mangga kaula nun oge bajing ngiring tapak nenggala anu bisa ngatur kensa katuhu wayahna ngansik dina kensa jeung katuhu ieu budak bisa ngangkat awak ngatur saperti biasa we jalma biasa diestokeun kaula nun mangga demi kasalamatan sadayana syukur sakitu meureunnan tangtuna oge bakal mililiankeun ka sajumlah para dewa anu masih keneh digawe di sawarga tapi nama kaula nun kasadayana wae anu sakulah sakoleh di sawarga anu biasana bararaja layeuna kaula rek ngantunkeun salira sasatna nampi pancen demi kasalamatan sadayana pada ngatur ieu murangkalih kaula nun sakitu mangga samili mebet kalayan wilujeng sabta pangrungu bajing ngiring tapak nenggala wilujeng tugas ya tilu pilot tu diangkatkeun euy dimutasikeun saha ngaranna teh Marsaka bajing ngiring jeung Marsaka tapak nenggala alah ampun jeung Marsaka tapak nenggala euy dialih tugaskeun tuh jeung Marsaka tapak dewek mangga wilujeng wae sabta pangrungu bajing ngiring tapak lilir yang berbangun tagening lilir yang berbangun kene raja ngiratangi sukses digawe dewa ieu kabeh ya alhamdulillah boga pahlawan aing di dunya dipinggandani boga angkatan perang euy angkatan udara deui cung alhamdulillah muga-muga jaya salalamina nya aduh euy jabang tutuka kaula
Candreng sei pasualan daun saat sana hidup mulang kapringgandani daun wayahna rengseken heula we sinaga persona ieu mereungkang sejarah atanapi ramalan teh kieu urang teh kudu ngaliwatan heula hese capek susah payah leureut rumit jalan kasawarga madi numawi di dieu urang kedah sobar tawakal oge rengsekeun naga persona diestokeun cing persanten putra cabang tutuka maksa ngarengsekeun ieu pasualan para dewa sadaya ulah mangga geura pakaulan geura syukuran kanu maha agung meredih dina ati kalayan geura kararaul cing dek neuneun kahadean naon anjeun ka ieu budak hidup eyang ieu Batara Bayu tau kaul ti eyang pingaraneun hidup Bayu Putu sajabana ti Jabang Tutuka teh ngaran hidup teh Bayu Putu nuhun ditampi ya Bayu Putu ngaranna ge euy duh agan Mang Cepot mang ieu aki ieu kaul ieu naon pingaraneun hidup teh Sutisna salah ti mang ada yang ngaran hidup teh Wilson nah ieu teh ka mana karepe monyong kumaha lamun ditarurutan ku dalang sajen pajar heueuh aya nu percayaan dalangna teh euy dina medalna teh urang teh siapa medali pun Raden Sutisna putra Pringgandani hidup ti eyang Ibrahim ya tahu pingaraneun hidup Krincing Wesi ti eyang Batara Samu ye pingaraneun hidup Kancing Jaya engge ti Mang Kancing Cetet wala tong sok kitu ada lumayan tong miheulan aing atuh goblok geus komplit geuning pakaian hidup eta daun geus diterapan pakaian yang Madipati parantos sagala rupina parantos komplit kula diantawisna Sinjang Wasunona watekna sadajana aya hujan moal kahujanan aya angin moal kaanginan aya panas moal kapanasan tarumpah kancana syukur tarumpah kancana teh nyaeta gunana pikeun tinggalan das pikeun nojer ieu murang kalih bakat tiasa ngambah jumantara aduh ya hayang sakali-kali mah dewek dibawa ka luhur sakalian dek dibawa ge aing ku Pak Hoan dek dibawa tumpak kapal nu deukeut teh geuning sieun ragrag jantung aing mah aduh ampun
aing mah cita-cita hayang bisa ngapung teh hayang Noel panon poe. Tieyang Kasep Batara Basuki pingaraneun hidup teh Badalungan. Badalungan. Imang Badalohor. Alah, lain ngaruksake mere ngarantos eta mah. Purabaya Tieyang Kasep. Purabaya. Arim Bisuta. Bima Putra. Pandu Putu. Syukur bagya. Di abdi nami deui. Kura-kura ninja. Timang Power Ranger. Saja binati kura-kura ninja teh pura-pura teu wawuh. Tieyang Kasep satet ngaran hidup teh Gatot Kaca. Bagja adi bagja. Tah ayeuna sok rengsekeun heula. Eta pakaian anu teu teurak ku pakarang teh geuning Yamadipati. Oh, leres. Baju krean Takusuma geura pakekeun sae. Glung Cupi Siwa Prahasta kuncalkan sana alas-alasan kancing Garuda Mungkur. Raksukan krean Takusuma pengawasan horanana Braja Hingkang Tumama. Ditampi eyang. Sok gerareng seken sinaga persona amit los hoyong sarang Paman Arjuna. Pek gera sujud itu katuang Rama Paman anu ngantosan di Balai Irung. Oge Bapak Semar asta jinga dawala sae. Kurang lalajoan para cuata marasaga cuata paralawanten bayar aya pada mansat kana mega duta mana urang sami-sami lalajo jabang tutuka Gatot Kaca dek numpes trik Pangindra Jala dek numpes angkara murka nyaeta naga persona. Syukur bahagia ieu anu disaurkeun ku Kakang Semar. Setiap aya kasusah aya kabunga. Mangga nongkrong Raden Gatot Kaca sadayana para dewa sami reueus ningali ieu putrana Bima parantos jadi hiji jajaka anu jangkung gede si Mardada itu kayaanana halu mampah ngeprek soder merak ngibing sosoderan tina kendengane pun solontongan dia.
Saya maju ka kulon suwati ati wiati suwati ati wiati Bosungkan bibilasan nyabelan totokan pesan sepanasaran ngerusak kali panusan Gumelar di pawenangan adalah jadi pantrangan namun tegaduh pamadegan keite pamanusan Waduh, Mang Sipot, hadiah Mang Sipot. Bang Jacing, masih tikin paniatan piwari rida pangeran emut kene kamang, Mang Astra Jingga. Aduh, laras pisan kan. Aduh, coba ceuing mena. Teu sangka teuing diperinggandani di Amarta adalah ibu angkatan perang euy. Angkatan udara. Duh. Alhamdulillah Gusti Nu Maha Agung. Upi kasesek kieu salira. Aduh, Yuswa 3 tahun setengah menitos sagede kieu. Ieu. Pada citap dina kawasan teu di muka deui. Nuhun nya emot keneh kamang. Bang Dawala somohon Aden. Ka mana Manggareng? Aya nu nagih eta mah. Nya. Aduh. Mana Paman Arjuna palih ditu kulan ngantos ayeuna teh ieu. Alhamdulillah. Bapak Semar palih ditu tenangkan. Menang pansen ayeuna deuleu. Malas pati ka Naga Persona.
rejeng harati kusengita kembang tanjung diambung mata kaduyung salah sangka dabuk tina pahit kiri katasan Gatot Kaca kiri katasan Gatot Kaca yang Bima putra Kang Lumampa ya Rimbi Syuta Raden Gatot Kaca Jabang Tutuka sadayana pada mireus tikawit pangawakan swanten oge karupi ngandika tobat dawala boga jago urang euy mudah-mudahan jaya salalamina atuh nya boga ieu angkatan udara di Amarta alhamdulillah nuhun agan badalungan iya meni seueur eta kakasih tadi duh upami tiasa nulis dicatatkeun da nya kaula hoyong gerawang so nepangan ibu tapi rek ngarengseukeun lepas sogrega ieu sinaga persona anu keukeuh menta widadari sangkira geus ditotog matana ku kaula sakali alah mang waden waktos dicetrok eta ku orai ku naga komo tuang Rama Paman wa Juragan Arjuna ya ngelepak barukana teh ngagugulung tuang Rama Paman mang teh nya wanteu nah da abdi oge agan nah nai leuleus anu taya papadana sami leuleusna basareng abdi ngan abdi mah leuleusna can dahar yeah. Eta rak suka naon agan cenah wartosna teuterak ku pakarang kere Antakusuma lain kere urang sia teh kemana karep Sinjang Wasunona nya urang mah sinjang sarunge anger pokoknya mau beres tina sagala rupina nepi ka mulus rahayu gembleng salamet ya budak euy tenang kitu taden ieu menta bantuanana we timang sepot mang dawala eta swanten percis tuang Rama atuh dateng maruteng anak maraku kunjungan da uyah Matara TS ka Singapura dawala tong ngaheureuikeun eta euy
bisa diturutan ku budak teh Gatot Kaca. Uya mata teh kaluhure kitu tuh ke Singapura. Alah. Bantuan mana ayeuna aki sebar? Palih ditu dek benta dua restu kaula. Jauh beletok kata pugu-pugu. Kumaha ieu teh? Saha nu teu bunga gara sok. Kabungah jeung kabagjaan dewek teu bisa digambarkeun ku carita sanajan sakumaha endahna basa. Komo warga negara Pringgandani jeung Amarta ngabogaan angkatan udara anu sakitu kokoh jeung kuat. Marukana teh eta teh selaku dinamisator di negara engkeuna teh purah nakis serangan ti luar jeung ti jero negara. Tak kual sakitu tangtuna oge meureunnan urang salaku warga masyarakatna perlu ngabantu anu disebut mandunggal teh ya. Kemanunggalan sahak jeung sakawajiban. Luyu jeung ayeuna urang sasat ngagejerak teh di Lanud Sulaiman. Pokalna kulawarga besar Lanud Sulaiman anu disesepuhan ku Bapa dan Lanud Sulaiman Bapak Kolone PNB Bambang Edi Purwanto. Nyaeta dina raraga bilang kala TNI Angkatan Udara anu ke-60 Dirgahayu. TNI Angkatan Udara. Nya, mudah-mudahan jaya di udara, jaya di darat, jaya salalamina. Amin. Kitu cek dek oge. Marukana bayangkeun lamun urang utang tara. Rekumaha nasib urang keur magarapek. Belah wetan geus beunang ku batur dijieun pangkalan can ayeuna di Papua hayang misahkeun negara separatis teh untung Aceh teu beunang dalamun beunang mah di belah kaler meureun jadi pangkalan belah wetan pangkalan babari tak urang ti dikepungna teh dieu nya tah dina lebah dieu bangsa urang anu sasatna urang mah di Jawa Barat pan. Panai Jawa Barat mah Siliwangi. Mata Gatot Kaca teh ngagerem di dieu meuning. Bener di Jawa mah henteu teu ngagerem. Paling di Jawa mah yoy. Tadi urang mah Gatot Kaca biba teh naon nu ngagerem teh mau tak gitu nya mudah-mudahan urang sararea salaku warga masyarakat sing sadar teh sadar bernegara sadar bermasyarakat sadar beragama ai sadar bernegara da ieu teh negara urang keur urang hak urang wajib dibumulai ku urang hasilna teh pan keur urang-urang keneh nya dina widang keamanan teh pan urang oge boga rasa tanggung jawab salaku warga negara. Polisi aya siling oge cing jadi polisi di imah teh. Kumaha teh maksudna heueuh na ari nulakan panto jeung janela rek nitah wae polisi. Meureun kudu tanggung jawab urang. Tah. Nya kitu marukana ulah lalawora deui jadi warga negara homo pemuda-pemudi mepan aya satahun sakali sok aya keun sumpah pemuda sok dipieling naon pangna nepi ka disangakeun ka pemuda apa eta teh tanaga teh anu pasti kene bala kasenteng teh pemuda disebut ge tulang tongong negara cenghar keneh otakna bala kasenteng keneh jadi di mana aya naon-naon negara teh beureun pemuda teh kudu tanggung jawab sararea
pek ayeuna aki-aki nu geus tokroh da mau bisa perang lamun teh mah aya serangan di luar negara gitu nya nini aki-aki tah pamuda andalan urang sararea teh nu matak jauhkeun tina narkoba tah eta teh panyekok batur supaya pemuda-pemudi di urang teh lemah. Di mana lemah mentalna tah babari penjajah teh asupna dialah heula pemuda teh dicekok supaya bangsa urang teh lemah ekstasi magadon inuman keras na taleler gitu matak kade jauhkeun kitu nya mudah-mudahan atuh udah ayeuna teh geuningan euy didenge-denge teh geus jadi bahan komoditas ka kampung-kampung. Gengsi cenah lamun teu teler teh. Nya, itu. Eta tina inuman, can tina kahakanan, can tina pakaian. Budaya-budayana teh dilelepkeun ka urang. Ai di urang jo dirontok we deui. Nya oh iya ayeuna mah pan baju urang Sunda teh geus ku ieu we kudu ngadu domba baraji hideung make ikat panayagan padahal sapopoe teh pantes urang Sunda mah baju hideung pangsi grepek make ikat da urang Sunda gengsi pan urang mah eta pan pada merong wae dulit teuing nu urang lain ulah make pakaian anulian eta we geura pakaian budak awewe gadis geuning calana merecet geuning baju semet bujana teh kadeuleu geuning can ayeuna PCD pornografi porno aksi wah dicekok ge aya aturan budak karek SMP oge tamat SMP ai diintip teh ku dewe keur nya teh nu kitu patuh teh salah bapakna atuh ngahder disadiakeun fasilitasna nya sadiakeun mah meja belajar ulah bebas teuing budak teh di imah teh ieu mah kumaha atuh da PS poho karena budaya urang mah geuning euy jeung eta investor asing deui anu usaha di urang padahal kudu adaptasi teh jeung budaya nu aya di urang ari ngulu usaha mah di urang aya ngadon hirup mah di urang kumaha atuh dina cangkang-cangkang ciki gambar cepot aya oge dina truk ning para renyon gambar aing aduh dina black kurupuk atuh dina cangkang ciki dina cangkang poaci atuh gatot kaca dina cangkang ciki pantas gininya anoman itu ieu mah kumaha atuh da Power Ranger keras sakti wah Satria Baja Hitam Doraemon nya Tinky Winky lalala gitu nih aiku kitu nama euy tong boro anak batur anak dalang we anak dalang eta wayang disadiakeun di imah kalah dijejek goblok ja anak aing aduh ampun ampun Gusti ngomong teh geus bahasa Indonesia we poho da kana Sunda teh Bapak makan apa sih
sing teh peuyeum apa itu peyem gitu nepi ka teu wawuh jeung peuyeum teh sik kurang ajar aduh makan apa Pak pakai daun katimus apa itu katinggang gerapek pikir ku silaing dewek keur dahar we nguas coet ngakan karedok makan apa itu Pak sing teh karedok apa itu korodok wah padahal deuleu martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana mun budaya geus awut-awutan ruksak pan bangsana heeh nya budaya teh anu aya patula patali jeung peradaban sok ari budaya nu pangkolotna di tiap-tiap daerah nya eta basa moal aya deui nu bakal ngarakeutkeun kana rasa manusia basana moal aya deui nu bakal apal kana basana bangsana tuh urang Batak urang Jawa nu aya di dieu pan adaptasi meureun ngomong Sunda ngapalkeun basa Sunda rumah sama di dieu tuh Bapak Komandan Bapak dan Lanud basa dewek tadi datang teh wilujeng sumping Pak aduh ngeunah pan eta teh saling hargaan nya sabab naon pangbeungharna basa Sunda mah deuleu tina dahar wungku dahar loba teh loba basana dahar tuang nyatu lolodok mam tetegek lolodok ngawadang daang loba ta eta teh aya ajangna lamun apal mah sabab ceuk bahasa ceuk unak usuk bahasa abdi keur neda bapak tuang tuh ari bapak aya nuju tuang abdi kira nembe teh tos neda bade ngiringan atuh tuang teu ulu itu domba aing keur nyatu karena domba mah teu kasar aya ieu mah tukang domba urang Sunda duh cenah itu tinggalin dina mastaka domba tuh kitu karena domba mah sirah we kayaknya huluna we urang ngomong jeung dunungan sanajan bari jeung eta tong era kasar da basa ceuk dunungan teh cepot mawa naon maneh itu abdi teh ngabantun cokor domba teu kasar lamun kieu teh salah mawa naon teh cepot itu mastaka domba manawi tangkurak sia bade gitu salah eta pisilakaeun nya itu aya teh unak usukna euy nuju ngagule mastaka domba kitu sirah keur urang keneh keur pribadi teh mah duh nu mawi euy dewe teh dola sirah teh rada leuneng ieu teh tetep we ka domba mah hulu nya kitu ngamumule basa teh deuleu alhamdulillah pan ku aya nami eling ka 60 tahun ieu TNI Angkatan Udara anu disponsoran ku jarum coklat jarum nikmat tapi kadewek mah eueuh nu mere jarum aduh jeung itu aksara naon teh dina kapal plastik teh mejo hah mejo pamajikan aing kamari can mejo nge atuh tamang ngejo oh tos digentos aduh
Alhamdulillah nya tepang ieu sareng Bapak Letnan Kolonel Soekarno, Bapak Mayor I Made Hartawan, Bapak Mayor Juardi Hidayat, Bapak Kapten Samsul Komar, sareng ibu-ibu Pia Ardia Garini, sanaos bari jeung lungsur banyu tadi banyak rezeki teh timika ieu sabaraha juta urang nu bakal untung ku ayana hujan eta ulah boga rasa rugi nya Pak Haji Rahmat sareng si etehna sumping ngintun jeruk nuhun muga-muga cing langkung majeng usahana. Pak Lurah Wilson iya Pak Lurah Wilson di Jati sangkan urip badai nyalon deui badai naik deui sok aja jadi lurah deui jadi lah nya didukung didoakeun Bapak Kiai Abah Ence alhamdulillah Pak Enis Patullah Pak Lurah Nandan Cilampeni alhamdulillah Pak Haji Sidik mun segala dikirim ke nuhun nya Pak Haji Bahro aya Pak Haji Mustofa ti Cikoneng Pak Haji Apo alhamdulillah nuhun ulujeng sumping Bapak Haji Oro Ketua HPDKI Kabupaten Bandung Cisangkan sumping Asep Kang Asep Dampak ngintun lauk alhamdulillah Pak Asep Halim eta Kang Risman MC ngadu domba aya di dieu Kang Baran Mantri Baran Raden Insinyur Acai aduh anu sok nungtun doma Bapak Hoan Bapak Hoan muni cakah cikih ka itu ka dieu dibelaan hujan dibelaan kumaha ngiring ngarojong ngiring ngadoakeun ieu ka angkatan udara Bapak Hoan di Sumersari nuhun karena kasayanana muga-muga we eta kasayan teh jadi ibadah amin nya cing digentos rahmat pitulung Allah amin jang oge ieu ti akang salaku penggemar domba ngahaturkeun nuhun ka Bapak dan Lanud wireh akang teh dibere lahan pikeun ngadu domba didinya tah minggu oge pan sok didinya alhamdulillah da resep-resep teh ngadu domba teu cara baheula mah ngadu domba teh nepi ka paeh geuning daroraka we jelema teh mah ayeuna mah diarahkeun pan dinilai aya juri aya wasit jedak daligdeug domba rontok ku wasit tong ditulikeun urus heula tina meuli 3 juta dewek bawa ka lapang mundur alus reng-reng HD apan geus ti lapang teh ditungtun aya nu nawar 10 juta mah teh ningkatkeun harga apan eueuh unsur judi dalam mun aya judi mah dewek oge ditunda we harita kene oge meureun ningkatkeun kualitas domba kitu tah pan bapak-bapak tani jadi getol ayeuna mah ngukut domba ngernakeun domba tuluy ayeuna dewek ngukut domba teh pan barudak anu ngalalangur teh bisa ngarit bebersih di kandang nya tur di lapang teh namahan baraya itu yang ayeuna mah pan 15 jetrak urus jag-jag keneh mah domba 5 jetrak deui 20 tah dipeunteunna teh antarana nu mundurna hade keberanian reng-reng itu aya aturan domba geuning mundurna teh
dang tingkung dengtung dang tingkung dang tingkung tuh can nepi kana galar macan eurening kung dang tingkung geus nepi kana galar teh joblenyang lompat keluar tah eta mah domba penciteun nu kitu mah aya tetenya la ilaha illallah dewek boga domba teh loba eta karakter domba hiji-hijina beda di dieu tanda-tanda keagungan teh beuki nemrak deuleu domba sakitu lobana da nu sarua tandukna teh kitu la ilaha illallah keagungan Allah nepi ka kitu rupa-rupa teteh karakter domba teh aya nu babadug di kanang datang ka pakalangan elehan aya nu babadug agresif gitu boh keur dicangcang di lapangna hade aya nu kitu aya nu babadug di kanang datang ka lapang lain mundur maju kana domba teh heeh menipi ka sabeuleun mah kitu teh menang meuli 3 juta teh PT ditawar ku Haji Apo 200.000 aduh ampun kitu cenah wala euy loba pika sirieun sia hiburan teh eta kan aya aturan 3 jetrak domba teh alus panu bobotohna teh jong ngareng keneke gitu teh jangan domba mah paeh gitu aduh ampun rupa-rupa aing mah loba pikasirieun loba pangalaman marukana teh nya kitu da wala euy silaturahimna luar biasa nuhun ieu ka Bapak Bupati kasadayana we anu parantos ngarojong kana ayana lancarna ieu hiburan di Nararaga hari ulang tahun Angkatan Udara anu ka-60 nya di sana pihak kalayan urang sakantenan keune urang salaku umat muslim dina wengi ieu di Nararaga milang kala atanapi ulang tahun dan lanud Husein anu ka-60 ieu urang sakantenankeun da puguh urang teh urang kaum muslim mayoritas etang-etang dina wengi ieu teh nyaeta mieling lahirna junjunan urang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam nya aduh cahaya ilahi teteh anu nerangkeun ka urang mawa rahmat jeung pitulung nepi ka urang ayeuna kacepretan ku rahmatna anu disebarkeun ku anjeunna pan ieu teh wayana rahmat anjeunna urang bisa riung mumpulung kieu teh wayana pitulung anjeunna nu matakca oge syukurkeun abeh teu ajab wae nu datang ka dunya je jadi denge-denge teh atuda ieu mah ajabe jeung ajab banjir mah longsor mah gempa bumi angin tipung baliung lain tipung atuh puting nah ada aing mah yang tipung gitu Bapak Haji Dani pokoknya mah grup Panawa we sadayananya Pak Haji Wahyu nya nuhun ka sadayana ieu bisa riung mungpulung dina wengi ieu amin ya hatinga para satria angkatan udara regreg malihan akang teh teh kasumpingan tamu ti Perancis bari akang teh ka Bapak dan Lanud oge ka para satria dan Lanud sadayana angkatan udara sadayana bade amit sun bade ka Inggris kaping 25 Mei mios teh 40 dinten di ditu numutkeun sekretaris nu aya di ditu sekretaris AMC Asian Music Circuit parantos aya 18 panggung
di Manchester United 4 panggung ti Belanda aya nu menta deui meureun ti Inggris teh ka Belanda heula sakedeung da deukeut. Tak kitu di Liverpool lalajo main bola teh di ditu kita dek teh. Oh da ya panayagan aing di ditu si Owen. Di dia masih Ewon di tengaranna teh. Ela. Si Berkam panayagan dewek teh. Mun di dieu mah teh cacing. Si Berkam teh si Ari. Alah. Kitu tadawala euy. Dengan adanya ulang tahun Angkatan Udara ini kita tingkatkan kesemangatan, tingkatkan dedikasi dan loyalitas, tingkatkan kemanunggalan kita bersama paheyeuk-heyeuk leungeun paantai-antai tangan. Nya hayu lah teu nanaon. Ha? Da puguh sakumaha pamunut bapa dan lanu cenah ulah dugi ka enjing-enjing cenah ngawayang teh. Da puguh enjing bade tugas sadayana hari kerja kitu tah saking duwi ka jam sabaraha